subhanallah wa yakin usaha teh balik wa yakin. Lain teh mau nasa lapar kieu dek. Lahirnya wae nya mang tadi memang urang nek ngomong sebenarnya. Tapi alus piringna cek urang mending balik ke lawe anu ka imah sakalian weh. Beh mawa keluar gitu. Atau orang mau balik terus ieu. Bisa keluar deui. Ya omongan. Ciga aya nu nek liwat, ciga nu dagang ciga nama tuh. Jika oh mana tuh Tah sakalian ayeuna mah kabeneran urang aranyuk dagang basuhnya. heeh, urang tipu kali-kali lah gitu. Orang aranya Urang kali lah. La haula wala quwata illa billah. Kan di mana itu ya kieu? Biasa we ari ngidor wayah kieu nya teh aduh. Ari mau nonton. Mawa ieu Ini ciga baso eta teh. oh ciga baso nih, oh baso. Arek atuh. Ini ciga loba keneh. Ya aya Atulah sisi ulah di tengah jalan tuh kan itu lah. sisikeun nya. Di jalan keneh tuh ieu teh. Aya keneh meureun lah 20 sigi deui mah. Heuh teh meuli di ditu. Rezeki mah di mana we wayah kieu kan alhamdulillah amin ya genep mangkok cewek usaha mah lah metrik ieu teh arek diherangkeun atau birek disaosan anu parupa apa nggak bagi jelema Urang mah sing lada tadi keur lalieur eta duh. ieu maksudnya diherangkeun Nah urang mah lada waik teh euy duh lampuan Ieu teh baso naon baso urat apa naon? ieu teh baso si goyang lidah teh ya nih aku teh apal Baso lu beli. baso Hah? baso Baso. tinggali ka dieu tinggali kalau mana geus ge deudeuyeun bas si baso goyang lidah mah si dieu kieu tuh baradag ya naik atuh goceng nanti mah baradag wareg di mah hiji ge sebenarnya Wareg sabaran teh. iya teh harga pasaran we biasa di kampung mah goceng Murah neng gocengnya. apa nama ieu mah naon lah lamun eta mah jajan wareg Burukan lah ngawangku geus lapar ya. bas lu goyang lidah Setunu yang sare. simarana atuh kerah Biasa we dagidig. gening loba jelema itu tes di mana itu bos baso goyang lidah Anu ka yang mana? milihan we bisi kurang mah kayak ieu samarana Mangnas mana Mangnas? nah ieu tah bisi kurang samara ieu we biasa da meureunana Berinyaan tuh berinyaan. Berinyaan. Apa saya? Tah pena teh bisi ka kuah basuhan berinyakeun bisi hayang diladaan aya saos kecap Aduh, ini jadi ngabar soyah kieu. senokna poho deui senokna tah ieu senokna tah bos senokna bos Mana urang tadi teh? oh ieu tah bisi kurang samarana sok we kusorangan Aduh, kadang jengkang atuh. Bener setik bener. caina ieu Tapi cabe hungkul ieu na. lain teh biasa menang ieu menang mulak Ini biasa kusorangan sebenarnya. Lain urang mah ari berang dahar kieu teh. Sok ingat kasih cecep anu
Asa geus gila tara aprok jeung cecep teh. Teleponnya tadi kurang tadi. Enggak angkat. Taruh ganti telepon tadinya. Angkat. Padahal mana kena kakek bakso itu soalnya deh. Dah. Lumayan bakso nama lah. Bakso nama lumayan. Ya. Gratis kan beureun. Tadi teh pesen jeung nog hiji tapi eueuh eta nogna teh. Mak, itu mana lu dagang nanti? Oh, itu nih. Non ieu teh. Eta nog geuna mana tadi pesen nog. Duh, nog teh kieu nu geus oge kudu seep sekaligus lah mah memberi bau. Teu lagi kat hancur tuh mata pangna dagang rada langka teh eta masalah nog ya teh. Biasa we daging namanya. Oh, kecap mentan? Kecap. Oh, Kecap tuh. lumayan udah nih. Alhamdulillah. Lumayan. Hari tadi dagangnya sabaraha? Tadi teh mangkat dagang teh kieu. Memang oge ari balanya teh jam 8. Salapan isuk. Isuk biasa dari tukang dagang pan dia teh batining. Jadi otak nanti kieu aya nu ngojek gitu. Ngojek heula ka GSP karek nepi oge. Balik caritana. Nya nepi teh meureun jam barahnya hampir lohor. Pan lohor teh biasa sok di eta nih nanti di godog dina hau. Jadi di godog na hau mah tereh gitu. Oh, yang sakan ya. Masakan nanti Atahnya. atah teh itu namanya biasa. Bayar profesi jadi ustad kumaha tuh kalau ustad itu lah masuk. Ya Guru eta lagi. teh teh sok sedih ya teh ngadeng gitu teh. Kumaha? Barudak teh lamun kaya 100 lebihan. Kemana tuh ini? Ngan urang teu nyalahkeun barudak nyalahkeun diri sorangan we beunang guna kieu. Sok rada sedih nanyakeun barudak teh gitu. Jadi profesi teh emang ali. Aya mah biasa we gitu. Nah, tadi. Da usaha teh teh kena bangunan ngadon ribut geuningan. Misalkan bangunan kumaha itu? Mesti kena bangunan pan di daerah Cileungsi. Oh, ngilup kana proyek bangunan. Gilu jeung barudak. Tempo bayarannya kerakah kabur manorna teh. Kabur. Keur bogodak hiji teh teman tah. Duh, pada mana saya aja. Ini saya deh mana semua? Beres Hari teh heula geuning pernah sok syuting na YouTube kumaha tuh na YouTube. Tah na YouTube teh lah teh kieu. Mah teh lagenya na YouTube deh. Nyata jadi serius gitu nih jadi ieu teh seru banget gitu. Seru banget kumaha. Memang ge alus eta teh ningali bahasa tina YouTube teh nu sajen oge. Subrek na eueuh ya. Subrekna Subrek ya. eueuh. Jubrekna loba. Subscribe meureun. Subscribe. Subscribe gitu. Atuh bilang jangan lupa subscribe gitu. Nah, gitu. Ayeuna teh nyata jadi non lah ganti proposi nanti. Proposi. Heeh. Profesi. Profesi berarti. Proposi. Ya, tas pabelit ngomongna lah. Lain kamari mah ada teh. Geus barak we nya tengah-tengahnya ngari mungkin ka mana Tah, kamari teh kieu lakonna teh. Mana serem. Jarang upload teh biasa nih nya ari ngaranna kasab di lemur bangsa ning lain hak suganting kumaha suganting kurang rangka daek musi ngalah kopi tanya ngalah kopi gitu tah pada itu tuh ka Salapajang Apa aja. Buka kebun kopi. aya kopi mah nu kolot si kolot teh geus cenah ngalaan kopi gitu mun hari teh upload jeung urang beunana tanyakan urang teh pan ngalah kopi teh teu nyaho teh ya malum jelema teh nyaho dina kopi loba sirum Daripada gawe meureun. ku sirum pokona mah diraudan leungeun eta ieu teh atuh nyaeta atuh tah geus kitu caritana teu nyaho ngalah kopi teh suganti mah dibawa ka imah teh dibawa ku sorangan mawa 40 kilo urang urang nyata urang teh ngalungsar dinya teh disarung-sarikeun ku batur teh malum da ngaranna ge teh bisa atuh tunggang tanggung punuk teh meuli nyeri teh baheula mah biasa keur lengong masuk kana cau terus tahun sabaraha Lain ngadeng emang kopi teh keur mahal ya. tah kopi teh kieu kamari teh aya anu harga 55.000 aya anu harga 50.000
garing teh siki cenah gitu. Lan ari iya mah nu basuh nih ran. Eta mah tibang 7.000 sakilona teh. Berapa? 7.000 sakilona. Kamari jadi garingan di basuh. Kamari mah kolot digaringkeun. Sabedugan teh 50.000. Waduh langsung muriang urang teh ka ayeuna ge karasa keneh mun teu inget ka budak mah duh kumaha kitu. Ari kamari atuh keur. Bisa teh gawe naon wae kamari. Kamari teh tah. Ari santas berhenti. Ari profesi usaha masih meureun. Alhamdulillah posisinya teh di Cihonye. Wah di Lemurah bukan amat dina sami teh. Gitu. Dina sami teh ngeusi rotinan teh anu henteu kaeusi teh meureun malam Rebo jeung malam Minggu. Malam Senin biasa alhamdulillah sok masih keneh mingguan dah ka pun guru ke bahkan pesantren eta mah guru kolot. Majar nama cenah Mang Nas. Loba sainganna profesi ustade. Ya eta atuh. Ganti ayeuna mah geus lah. Pasti aneh nya eta Ari paket ieu rokok. ayeuna kumaha dagang bakso aya pasainganna euy. Ada dagang bakso deh nya ku ayeuna mah alhamdulillah gitu. Kaharti lah gitu. Yang penting mah jajan budak. Nah gitu. Oke jadi mah budak ya tadu. Alhamdulillahnya. Cuma ganti basreng atuh lah basuh bae. Tah jalur kamari dagang teh kungsi motor teh motor beat. Nya beat teh nyata baranona barared gitu. Ada yang nama ya si dukun jadi gitu. Itulah ulah marehan we eta ngarokok. Ya rokok ge ieu biasa. Rokok mah sok nu kieu we da geus biasa nih. Iya kudu mah ganti. Hah? Sok rokok kieu we biasa. Iya. Oh eta mah tara kitu mah tara pait. Sok. Jadi ari urang mah kieu posisinya kopi memesakan kitu. Jadi rokok teh henteu olo-olo cenah batur. Lamun apa imaran di rokok naon we biasa we. Alhamdulillah itu syukuran ka Gusti teh. Ari sok diberi waktu pan di itu di Cihonye teh pan meureunnan biasa sok ngasi sahriahan nu pakieu ge. Eta bisi poho sekalian jang si Cecep panggieunkeun. Bari hiji? Hiji we yang si Cecep. Oh, kerang nyeun. Ingat bae ka sahoyeuman. Ya, Ingat bae ka sahoyeuman. Kono pengen mah kono. panyeunkeun. Lain iki geuning jualan bakso geuning boga modal. Alhamdulillah kamari teh emang boga dunungan teh ku bageur gitu. Da meureunnan ningali gitu. Anak buah gitu katinggalan teh meureunnan nancalin cite pugu. Berarti tah usaha meureunnan naon usaha gitu. Man kami teh kieu dibere modal lah ku kurang cenah gitu daek teh ngomongna lah ngagolangkeunna aduh urang teh meuni bunga gitu. Sadunungan teh. Eta Pak Haji Ajis Muslim geuning kamari hasil gitu. Nyalonkeun dewan kamari ya. Eta mah ti pertama. Nepi ka ngalakon eta mah keur muka 2 kali nama urang mah sedih aya gitu da meureunnan pertama ngaranna ge. Biasa saku politikan tadi pemain ge. Biasa kan ya teh jadi teu pati apal gitu. Gitu ngabantu babaturan gitu nepi ka ngalaman dagang tarasi pan urang teh. Awalna teh Keur maenana encan nasib pun ayeuna dinasibkeun ku Gusti Allah alhamdulillah kan gitu. Bunga ka urang ge. Eta teh kieu di modalan geuna teh cenah lah 1 juta ge mahi gitu. Ya syukur gitu. Langsung tadi balanya tadi lanjut teh kumaha ge cenah sedekah we urang mah gitu. Syukur atuh gitu keur mah. Urang teh boga modal nyata. Alhamdulillah boga dunungan teh aduh. syukur bisa da geus modalan atuh. Dan mudah-mudahan we nya sing dikobul gitu pamaksudanana merendah mehna teh dilantik dan nya. Dilantik nanti ira ada pati apa gitu. Bulan ayeuna Ka dilakeun ya ngadoakeun we gitu alhamdulillah. Ari dagang dia tos di mana tuh nih wayah karek balik. Tah dagang teh kieu da meureunnan ari ngaranna lembur mah. Tadi ge nya ti jam 5:30 di Cicongkok keneh. Ari hate mah sedih memang ge. Biasana sok imaman gitu di masjid da boga masjid.
bari Oh, letik-letik sana. oge suka tuh mah. Aduh suara Boga masjid letik-letik oge gitu alhamdulillah eta teh. Ngan tadi mah nya da kumaha tuh. Rada sedih salat di dinya we di Bapak Amil jeung Ki Entis sabtu itu salat di dinya. Langsung berenang ke adinya ke Salaawi. Di Salaawi tadi dinya ngabreg mah. Bos Biong. Beh, Ngabreg. Bos Bos- engkel teh ya. bos engkel mah kat traktir barudak teh. Lebih ka sabaraha urang teh nya aya meureun 15 siki mah. Ke urang ngekor ya tinggal bos engkel teh. Udah nanyakeun eta ge cenah gitu. Ingat cerita da jigana di ditu cerita meureun di saung kan jadi santri saung gitu. Langsung ke wetan ulang teh tah. Eta teh sebenarnya mah malam Selasa teh sok kebagian jadwal rotina di Salawi teh. Kan berhubung jadwalna Cecep. man berhubung jadwalna amang gitu mantap ku amang heula geus beres rotinan kadinya we alhamdulillah dirinya ge tah tadi duduk nah mang langsung malah mangkat nih di kumaha teh cara Alhamdulillah. dia geus di dinya rokok sedang bebe nah eta rokok mah jangan sano kok kieu ngeunah teu ngerokok wae tadi mula da kumaha atuh nih jadi kudu loba jariah ke dagang mah alhamdulillah hijriah mah gitu alhamdulillah rokok nanti karena teh rokok ulama ya repil karena teh lain mah mas salila nang mah cepet atuh aneh ka mana aing mangkane duit lagi di mana tadi teh wah nganyuk sugan ada di mana kira-kira nak pun dia ranyuk kira-kira oh di anyuk ada ka banyak anyuk pamali anyuk aku tuh karanyawan ya aneh asal nyari betul sampai bahasa telah dateng cengek kungkul tuh is nah ini kelari itu ah tan yang ada aja nabi ge emang nasi kan artinya orang kecaya lah sebarin yang nas kedua ge pedang Mal ka mana dibayar ayeuna mau langsung moal langsung dianyuk anjing. moal ge lain dagon Mau di taruh mau anyuk ieu urang mah. ge Ayo. Godong heeh alhamdulillah rezeki tadi aya jeung isukan yang iya jajan budak gitu saleuwihna jelema teh lalila buah-buah aing ge taripu Kurunungan sampai jam sabaraha ieu oyah ki can datang bapak bener rek nipu ieu jelema teh ieu kalau cereuh jelema teh ah perlindungan jelema astagfirullah jam 1 ieu kamana itu jelema teh oyah kieu can kadarieu deui tuh curug cenah kieu mah nasib balik lunak kieu meureun usaha teh keur mah hese sugan teh rek karontan ngararanyuk geuning nasib